Masjid, ada ngajual rongsokan dia di mana, Jid? Aing ho. Ih, aing ho bae. Anggi ribu. Di mana, Jid? Bos kira. Bang, mending ngirim saji dulu aku. Tuh, saji kaget. Gua hari nurutan saji, tak jual. Oh, kamu mainnya? Cuma aing Masjid, aing udah gede duit 10.000 pada dia. Menang nama 2.000. Aku aing ngobrolnya. Dia ngomong lagi anak mere duit 10.000 kan aing. Karena selamat ini mah. Motor bensinan doh yang lumpangan. Wen ka Jid, nakamarana. Ndek mulung. Nak mulung bari aska. Oh, meren ndek nan ge. Naon dak? Aku ah. Oh, muruntas si Ajka. Kak, kan kamera geus mulung aku maneh. Can pinu-pinu kitu. Geus paing geus dijual deui. Menang baraha? Tah menang 2.000. Kadieu ku Najka, hutang dia. Hei, menang sabaraha kilo kitu dah. Kan 2.000 amat menangna. Atuh aku kabeh jeung pai, atuh hampang. Euy 5 kilo acan. Maknya jing dah. Menang berapa kilo? Menang 2 kilo doang. Oh, berarti sekilona 1.000-nya. Oh, pai. Karunya macak mat. Oh iya nyepinya. Bisa lo nyaran aku anak. Gus maneh nabung utang kana aing. Utang naon Jid? Yo, kan manehna minta antar kana aing. Ajualna panenna teh nyahoan. Geus janji manehna per kana aing 10.000. Mun geus diantar. Terus barang kitu menangna 2.000. Oh, bere aja jadi upah nganter. Bere kumaha jing pai? Nang nagengan 2.000. Geus kadieu. Tinggal 8.000 dia kena aing. Ih, kedung aing minta anter kana si Ajid. Oh nyaho kieu mah aing moal minta ngantor. Nyangan bae aing sorangan ja tukang rongsok loba. Ayo Kak, udah enggak aing. Ayo. Si Randy. Kalian pai. Woi Ren, dek mana? Oh ya Kak, dek mana tak aja Kak? Terserah batur bae. Woi, jangan jalan ke dia, guys. Kamana bae Ren, truk neuleu. Di mah bae ngamolor. Ari morol naon? Moror dia kana molor ge. Molor mah hees nyote. Oh gitu. Mas Kak, so kenal dia. Kenal aing mah, nyarennya. Nyaho aing kenal ge henteu kana dararia. Ya dia teh kenal dia. Dan dia tega amat ke aing. Tapi bohong. Ya dia. Pai, kai mah aing bayu. Ren, kai mah aing bayu. Nuk nanya kayak mah dia. Ren, aku orang gemblong meren. Aing geus ge. Ayo pai. Eta, ieu mah dia. Lain. Oh, Ren, aing mulung rongsokan dia mah. Menang mah 2.000. masukan di mana dia sekarang? Kamana bae Ren, mulung ieu. Pan 2.000 amat menangna. Wih dia, teu ngajak aing ngobrol. Aku kabeh jeung Ren. Woi Bi. Woi Pai. Kenal gitu dia Pai. Kenal ku naon? Cek aja sama. Aduh Bi. Terus Ren. Itu mah dia menang aku ah. Nah, aing. Naon Ren? Menang duit dia. Mas Kak, ari ieu sajing maneh mah nyaho aing mah henteu. CS aing Ren coba heula. Bating aku henteu aing. Kan kitu aman sae ka aing. Udah aman. Jadi ada bisa video. Keur ira anjing pai. Bayangkeun ku dia. Keur ieu pas aya si pai
Ih, Paisa jeung ieu mah. Ke, aing asa kenal ieu. Saha jeung Aska? Ih, heueuh, si Aska. Woi, kumaha kabarna? Alhamdulillah. Kebeul amat aing tilok manggih. Wih, Aska boga baturan anya. Aska sakit tuh ieu. Ieu best friend aing, Sal. Wih, yo jeung kasipan ieu. Ih, ulah kitu, Sal. Woi, Dario, ngobrol duaan bae. Ayo Sal ngobrol di imah aing bae yuk. Aska, masa terenya. Oh, Sal, teka rasanya. Aska, aing imam di kobangan lokasi doang. Wah, emang di kobang bisa ngalewat. Ngalewat bae mah, mamanggang rebon. Kalian gangkong panggang kuliah. Woi, baik itu amat. Naon jeung aing teu diajak ngomong. Teu cicing bae euy. Mending galong aing dari ya. Mam di mas beuh. Woi, Faisal. Nambah deui, nambah bae aing dicicingkeun. Mendingan aing balik lah. Oi, dalam na anjing ieu. Cicing dia udah ikut campur. Oh, masalah eta. Oh dia aing hate. Ya, ka aing boga teh. Dah cangkel ateng di dieu. Sakit tuh eta pai. Ulah yang nyaho. Ingat Eka, sahabat itu lebih berharga daripada saudara. Ayo, Bi. Ren, tadi itu dia mau enggak karena muslim. Kenalan jeung baik. Dari hata aing keur ieu ku si Ajka. Oh. Lain di kan maneh ka ditu. Libur pai sakola lagi sabulan. Sarua burung jeung aing. Meureun. Dek, kana muslim yuk. Muslim mana jeung? Bisa yuk. Woi, Sakman. Iya, bolak-balik bae. Kaneng mang dia lah. Pandai gitu amat ka aing. Pusing aing mah mau nyaran duit. Innalillahi. Di kemarin dia nyaran duit keneh bae. Kumaha jeung mang tadi siaran ja butuh. Atuh aing ge nyaho butuh. Geus bae nu mau bae Sakman. Bodo amat. Mang, nyaho tuh uang itu lebih berharga daripada segalanya. Emang bener sih. Oh, Mang, geus. Aing bararosin amat di dieu.